Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes rahayu. Ieu pedaran peukuh Sunda. Saya aya moal tiasa lengkep. Direncanakeun 3 bagian. Nu kahiji pikukuh Sunda wiwitan Kanekes. Nu kadua pikukuh Sunda wiwitan ku tatandingan Karawang. Sareng nu katilu nyaeta pedaran Larapan. Janten direncanakeun bade 3 video. Video katilu nyaeta beberan hundak usukna pakem Kasundan. Ageman dasar Pasundan. Sakadar catetan sederhana kangge baraya atawa sanakadangkula generasi anom. Ulah pikeun oborting. Tawe pun peralun ka para karuhun. Kula rek ngaguar cerita linu kula. Ukur beja ti papada ti aki oge tunu medsos sapalih panginten. Marga geus kaitung darurat. Nanoman ayeuna kurang paham dina Kasundan seueurna mah. Pertalaan kahiji pikukuh Sunda wiwitan. Pikukuh Sunda wiwitan Rawayan Kanekes. Beja ti kolot kula nyatena paman kula pernah hanjang ke wilayah Baduy, wilayah Kanekes, Kapuun, cara Kapuun. Cek puun teh kieu, kula mah henteu migusti ka alam, kula mah ukur mupusti. Sabab lamun teu dipusti, ket tereh ruksak. Kaduana aya carita ti aki kaula yen orang Kanekes teh katitipan amanat supaya ngalestarikeun tata titi budaya Sunda. Ti awit amanat ieu ternyata adat pertanian Nabi Adam alaihissalam. Sapalihna anu kukula tiasa kacangking saya aya pengten kieu ngasanana. Nyatana disebutna teh pikukuh atau papagah pangintennya atau nasihat. Gunung tong dilebur, lebak tong diruksak. Sasaka ulah diobah. Kudu bisa mulasara leuweung jeung sirah cai. Wahangan tong dikocoan. Nu panjang tong dipotong, nu pondok tong disambung. Ngadek sacekna nilai saplasna. Kudu bisa ngajaga tali paranti dina tani jeung hukum adat. Nya parupa hukum adat di Baduy mah. Di Kanekes mah adat dina baju, nata tani sareng sajana. Ulina bidang igama panginten. Disebut Baduy Soteh nyata ku para paneliti ti Walanda ti Balanda yen adat ieu cenah mirip jeung Baduy di Arab disebut teh Baduy di Arab disebut teh kaum Baduy, asal nama orang Baduy. Sanes Baduy ngaku nama urang wiwitan Kanekes. Salajengna nyaeta Pulau Jawa ibarat badan setangtung jalma. Sirahna di Sanghyang Sirah nyaeta wilayah Banten. Sukuna di Blangbangan anu disebut Sanghyang Dampal. Tulang tenggona nyaeta Pagunungan Ngemplang. Oge anu disebut Pagunungan Kendeng. Ngemplang Tikolon Kawetan. Ieu kudu bisa dijaga diriksa supaya timbul kamakmuran keur anak incu ulah gampang rusak. Peun tah sakitu panginten ringkasana mah saya aya wae. Ieu teh pitutur turun temurun di wilayah itu mah. Ieu kawilang penting oge sugana manfaatna. Dina pola pertanian adat Kanekes ieu
tanah ukur bisa diasuh kungkul teu tiasa ngadamel sawah bolong sareng sajabina. Paret ukur dipelak secara ngahuma. Leuweung tutupan teu mang diganggu. Aya oge leuweung anu tiasa diolah. Tiasa dicandak hasil bumina tiasa diolah. Janten sadinten hirupna teh sederhana. Seueur ngadamel sorangan. Atur rumah tangga sareng sajabina. Tata cara dagang masih ku cara dituker ngage barang kebutuhan diperlukan. Iwa tiba dari luar panginten saen make acis. Ieu mah panambih wae cek beja cek dongeng cenah. Pun atau pimpinan Baduy kenging pangondang ti wilayah Sabudeureun daerah Leuweung Cilarangan. Kumarga orang dinya teu tiasa tatanen anu ilahar sabab wilayahna sangat pisan. Boro-boro jalma manuk ge mun hibar ka wilayah eta langsung murag parah ku sangat-sangatan wilayah eta. Pun miang sareng anakna namipun ieu namina Wirasuta. Namina Mbah Wirasuta. Ka Cilarangan nohonan pangundang orang dinya. Sabada usaha ngarekes sangkan repeh rapi sangan ulah mamal di dinya sangan bisa tetani di dinya. Terus pun nyarita geus aya nama ieu ulah disebut Cilarangan. Urang nelahkeun bae ieu Cibanten. Sabab ku kami geus ditumbal. Geus diwabantenan ku Lauk Emas. Peun kitu. Babanten hatina teh cek urang karawang perwanten. Cek bahasa Arab mah hadiah. Amun di masyarakat tata caranya disebut sasajen panginten. Ti harita wilayah eta bisa diolah, bisa tatani, bisa dipakai lembur, ngagedean terus sampai rame. Gunung tanpa tutugan Pun ngarasa betah mutuskeun rek tumetap di wilayah mungkinan sebut daerah Banten. Teh harita kalunggahan pun dipasihkeun ka puteran. Jadinya turun-temurun ieu jembar-jembar wilayah Banten ieu naik sampai jadi wilayah kerajaan. Zaman Syekh Sarip ieu puterana jadi dieu jagon Raja Banten. Kulantaran aya cerita ieu. Jadi ti harita teh rajin tiap tahun sekali biasana mah urang kanekes orang Baduy turun ke Banten sebah hasil bumi sabab menganggap yen Banten atau terah Banten atau pemimpin Banten nyaeta perwakilan ibarat rundayan ti yang Wirasuta nu masih karuna kene. Jadi budaya tumut ieu wilayah kanekes we Baduy ka tata peraturan ti wilayah Banten awit ti zaman kerajaan sampai kuari kabupaten. Eta kungsi Gubernur Jawa Barat nyarita sangkan serah seba hasil tani ieu langsung kena di Bandung sabab ibu kota Jawa Barat ibu kota Sunda nyata di Bandung. Tapi orang Baduy nolak sebab teu aya pakemna. Dugi ka tahun 2002 ieu di Wirasuta digain atas aya 8 keturunan. Pemilih jujur nyata kira-kira abad ke-16 ya pun Wirasuta ini ka wilayah Banten atau Cibanten. Di judi ieu Wirasuta mangrupa pun ka-16 janten pemimpin maju Jawa kira-kira dina abad ke-10 mimiti ngeureuh ngarumpul tata titi adat Sundawitan kumpul di wilayah kanekes dina mangsa akhir-akhir taruman negara anu di Karawang.
Eta sami Tarumanegara oge daerah mangsa merubah jatan kerajaan Sunda.